Met, Met. Met. Nah, sejak Irong. Kedengeran, Met. Met, tapi Kang sa meni herang gitu, Met. Kos dari gunung bae. Lu lain naon? Oh, dulur sih ya, Met. Oh, khusus. Ain ke terbaik dureng lan. Ih, Met, buru-buru amat. Bisa meren kenalkeun heula ka aing. Alah, dek naon kenangan segala. Ulah gitu, Met. Pan urang mah CS meureun, CS kental. Oh, kira, mon, sika ketua bangka kenal cenah. Ih. Mona. Oh, Mona. Bagus amat itu yang anak. Sesuai jeung rupana, Met. Kenalkeun urang, Adidin Alberto Sugiono. Panjang amat ngaranna. Tenang, panggil bae Adidin gitu. Oh, Kalau daek mon, nyebut Adidin, sebut B yang. Cuman Kalau jasa gitu, Met aing. Ih, oh lah, kayak sebutan lu. maedan sia mah. Sos, kenalan geus ja. Ain ke terbaik lan. Met. Ulah kabalik atuh, Met. Dek naon tuh sia? Kumaha lamun si Mona diajak ngabaso lah ku aing. Kese ku aing dibelikeun bakso 2 bungkus jeung sia mah, Met. Wah, nu bener sia. Bener, Met. Kumaha kajeun ulah dulur sia diajak ngabaso ku aing. Oke, teu masalah. Mon, saya dulunya disebutna beli bakso. ih tapi Mona yang balik. Atuh gampang balik mah, imah penting mon masalah pertalian. Ih aing mah. Oh, be gitu. Soalnya aing lapar, saya cendahar kan lapar. Oh sih. Atuh heueuh, saya iluh lagi sebetuna. Heeh, geus tenang. Mona mah hayang sabaraha mangkoke dibayaran ku Adidin. Ayo atuh ge. Nah, mantap. Karak madur aing. Geus mang angkut. Motorna dipakai lah, Met, ku aing. Jo aing kumaha? Siapa tanggungan bae lah di pos. Kaing ka pos mau bakso jeung sia. Oke lah, sikat. Asik. Yes. Memet, thank you, Memet. Nah, mana? Aman tuh. Aman imah. Aman, Neng. Geus ayo. Ayo ngabakso, renek, Neng. Nah, udah keceng-keceng sama terus ya. Moal, Memet. Ih, senyawa meureun aing mah motor kumaha. Udah, cocol, sing rabias. Neng, nyekelan, Neng. Nyekelan. Di keluar mau. Siraga, Met. Demi keselamatan. Geus lah. Pokoknya yang kedeng ngabaso. Tawa aing lapar jasa. Ya. Kedeng ya, Mon. Kedeng ya. Kok ka dieu? Mana tukang baksona? Kedeng. Adidin ganti baju heula. Itu Imah Adidin. Oh, terus naon kudu ganti baju? Bisi bau, Mon, baju ieu bae mah. Kan lamun bau mah Mona mah nyaman di bawahnya gua Adidina. Baju Adidin mah teu bau. Oh, tah. Mun sungut Adidin doang tah nu bau. Ih, ho gitu, sungut Adidin bau. Oh, bau bangke orai. Eta sia rosa amat Mona. Ih. Ho ja, maklum lah. Di kamari can sikat gigi. Doro. Oh, geus kayaknya tanggungan di dia. Adidin ganti baju heula. Oh, geus geura. Oke. Ulah waka ganti baju. Mending aing gosok gigi heula. Pancek si Mona ge sungut aing bau bangke orai cenah. Pokona mah ulah ngisinkeun. Aing kudu gosok gigi heula supaya seungit ya sungut aing. Sikat gigi heula. Yes. Saya itu Bikang, mending ngabaranya gitu. Wah, rada kepo ya. Kudu rada di deketan kus kitu mah hook. Ih, lumayan. Mubajir lamun dianggurkeun mah. Aduh. Neng keur nanti dia. Iya kenungguan Adidin. Adidin. Heeh. Emang Neng sahana Mang Didin gitu? Atuh lain sasahana kok. Ih, lain sasana kok dek nangguan ti dieu ge. Atuh Adidin ngajak ngabaso. Si Botuna bisa namat. Terus jelema kapori kemana? Tuh ka jero ngomong nama tadi ganti baju heulan cenah. Eta sia neka baso doang ge kuas ganti baju. Ku genit eta si kolot. Heeh, nya arangel ti tadi. Mending kene ngabasana jeung urang Bayu. Ih, embung lah. Kunaon ge? Atuh urang kenal ge henteu main ngajak ngabaso bae. Ih, oh geus ge orang kenalan heula. Urang Latif asli orang dieu. Mona. Nah kan urang geus kenalan. Kumaha daek henteu ngabaso jeung Latif? Kumanya henteu enak ka Adidin. Moal, Mang Didin mah jelema geus pikun dia manehna mah. Jadi mantak pohon lamun ti dia aya mona keur nangguan manehna.
Piraku sih. Oh benar, geus manehna mentek ge, geus aki-aki, geus kolot, buka penyakit pikun di. Manehna mentek es di jero moal keluar deui. Ih, hongges hayu atuh lah. Jadi ya orang ngebaso. Jadi daripada nunggu nuntut pasti, Nah, eta pinter. hongges hayu atuh bawa motorna tah. Siap. Aduh, ieu milik poe ieu ku bagus-bagusin. Kedeng. Teu parkir heula. Ih, Krenek. Nyeklan. embung aing lah. Geuraan nyeklan. Oh, ih. Siragan, Pak. Nah. Sedanglah sakit mah. Mesti bau ayeuna mah sungut aing. Pan geus gosok gigi tadi. Ganti baju. Si Mona akene eueuh nya. Tong heula ah. Waduh. Si Mona ka mana eta? Kok eueuh sih? Kucing itunya. Penasaran aing. Waduh. Mona, kemana sih Mona? Aduh, aing mah, aing karake gosok gigi, malah tinggal kena buru bae pan. Aing mah nyusul si Memet gitunya ka pos. Aduh, aing. Aing mah. Momo, itu masih Latif. Tik, rasanya teman enak. Mana aing nyaho mo. Oh, saya tangkun. Saya. Kunantep. Entok nanaon kok. Aduh, bahaya ieu mah. Bahaya kunaon? Entok nanaon, entok. Tip, atas saha? Anu. Saha? Ieu mah dulur aing, dulur aing ieu mu. Dulur. Neng, emang bener dulu si Latif? Kami malain dulur, karena kita tadi kenal jeung si Latif. Jeung si Latif nang ngajakan ngabaso ka urang. Oh, gitu. Hebat sih Tip ayeuna mah geus berani bertingkah. Tok kitu kamu aing bisa ngajelasin kamu. Awas cicing. Aduh. Mau udah kemana mau? Aduh, Beb, tangguan Beb. Kunaon sih? Jo aing kumaha di dia? Na sorangan bae. Nyendak balik tuh bisa bawa motor. Aing mah. Lah, aing minta tolong ka Sade yeuh. Jaya si Memet doang ieu mah. Si Mona ka mana nya? Met. Udang Met udang. Sia Din. Oh. Mah baso jeung aing nang sapa jasa aing ge. Boro-boro meuli baso Memet. Orang si Mona ge eueuh leungit. Hah, leungit. Oh, Met. Asa kumaha sih batuna, lur asa beungit kitu kumaha ceritana? Tadina kan kieu Met. Ceritana si Mona ku aing diajak ka imah aing heula. Tujuan aing mah aing ganti baju yo, jeung gosok gigi. Aing karege mantos gosok gigi, neuleuh si Mona keluar. Si Mona geus eueuh Met leungit. Pajar aing mah nyusulan sia ka pos. Aduh, batuna. Si Mona menyaka dia, si Mona mah si motor jelema. Kemana Met ge? Mana nya ka aing? Kudu tanggung jawab sih lur aing leungit kieu mah. Kumaha ge? Ku kelong gitu Metnya. Gerak wae kelong berang-berang. Ja kelong nu bekal berang-berang sia doang. Eta sia. Sayo tangan. Pokoknya lamun si Mona tong panggil, sia kudu tanggung jawab. Tong ngarti aing mah, bisa-bisa ditual ka aing beung sia Din. Serem amat Met. Sayo tangan. Masa ge tangan sia ayo. Ayo, Geus ayo kitu lah. tual ka aing beung sia. Kunaon kaplag cika ke dongdong tah? Eta sia. Tolah. Oh, bisina. Ngomong-ngomong, neng keur naon ti dia? Iya, urang ditinggalkeun ku si Latif. Si Latif. Kenal meureun ka si Latif je orang dieu. Atuh kenal, emang neng sahana si Latif gitu? Lain saha sih, cuman tadi si Latif ngajak kenalan ke urang terus ngajak ngabaso. Oh, hebat si Tompel. Terus kunaon ku ari ditinggalkeun ku si Latif? Iya, tadina orang keur boncengan jeung si Latif nak ngajak ngabaso. Tiba-tiba aya awewe duaan. Nu hiji mah sigana kabogohna meureun ja marah-marah ka si Latif. Si Mumu meureunnya? Heeh, bener ngaranna Mumu. Eta kabogohna tah? Heeh, eta kabogohna. Oh, pantesan. Emang playboy si Latif mah henteu laku nempo bikang, geus boga kabogoh ge.
Oh, tah. Oh beneran mana nama beda jeung urang mah lamun geus boga kebogo geus moal kagoda deui ku awe lain setia orang mah jelemana. Heula kudu setia. Pasti. Aduh. Terus ngomong-ngomong menang meureun kenalan. Hayang kenalan gitu. Atuh hayang lah, lalaki mana sih numbung kenalan jeung awewe hurung herang ngabaranya ieu? Aduh. Lah, bisa bae. Urang mana? Oh, Mona. Aduh, orang Subek. Oh, Aju, ieu Mona lapar tah hayang ngabaso. hayang sih. Oh, geus atuh jeung Aa Subek bae ngabasona. Beneran. Bener dong. Jadi oge ngabasona. Honggeus hayu bawa motor nak, puguh mana mah teu bisa mau motor. Oke, kedeung ngecek duitna heula. Kumaha sih? Aya jeung ngebaso doang mah lumayan, meneng ngajorongsokan tadi, Neng. Honggeus hayu gaskeun. Oke, berangcut. Ih, Nek. Pelan. ih. Lagak. Oh, hayu. Dengekeun aing heula mu, dengekeun penjelasan aing heula mu. Penjelasan naon sih, Tip? Jelas-jelas saya malah laki acet lakuin pa awewe. Semoga kabogoh ge. Nyaho ge, geus ketangkep pas age o. Mu maafkeun aing mu, aing tadi mah hilap. Hilap-hilap sia. Please mu. Aing minta maaf mu. Teu bisa. Aing mah teu resep boga kabogoh tapi kabogoh aing na masih resep gandeng adegeun nama masih ajin. Mulai aing urang putus. Mu, aing mah mung putus mu. Awas Tip, lepasin lengan aing nih. Awas. Awas dilepaskeun ku aing Awas. can saya nyebut. Teu jadi putus jeung aing mu. Latif, gitu he. Gandeng setika ulah ku campur. Awas lah Tip. Enon ieu enon. Ya, tempel. Enon sih ya, mewek gitu. Aing diputuskeun si muda. Hah? Diputuskan. Alhamdulillah. Aing berduka kalah nyebut alhamdulillah, Pan. Pan sia diputuskan si Mumu mah aing bisa bersaing deh geritan si Mumu. Betul. Pan aing ge aya harapan deui, Met. Nah, di kot ilun bae. Geus gandeng lah. Mu aing mung putus jeung sia mu. Maaf Tip, aing mah geus teu bisa maafkeun sia deui. Tapi mu Makanya ge tips sih jadi lalaki ulah sok balaga. Geus untung sih menangkeun si Mumu. Malah ngadeukeutan awewe lain deui. Oh, jadi ceritanya si Tompel kanyangan selingkuh gitu ya, Tik? Heueuh, Met. Tadi mah mawa awewe nuk diajak ngabaso. Aduh, lagana si Tompel so ganteng sih ya. Kayak heula. Tip. Emang salah gitu, awewe nunduk diajak ngabaso ku sia? ngaranna Mona mang eta cewek anu ndek ngabaso jeung Mang Didin teh ya. Oh, jadi sih anu nyulik si Mona, Tip. Wah, Met. Ramjana Tompel, eta si mana duraing? Dulur sia, Met. Oh, kemana zaman kori? Teu nyaho, Met. Tadi mah ti ditu ku yang ditinggalkeun. Waduh, leungit tiket duraing. Bangkes ya. Odin, yang duraing. Met. Tapi hok si Mumuk keur jomblo. Ya deui eta mah. Ieu mah kudu panggil duraing. Sia tanggung jawab keneh. Aya gitu masih Tompel ge. Tanggung jawab lah, Met, kuduna. Ayo, tanggung jawab sia Tompel. Met, aing keur nguruskeun masalah hubungan aing heula, Met, yang beres, Met. Tak bisa ya. Bawa bemes tapi bawa itu bawa. Tanggung jawab sia. Betul ya? Kunaon bek motorna? Teu nyaho. Ih, Kok tuh hirup sih? kok bisa? Geuning ge, coba cek heula bensinna. Waduh, jabeak bensinna ge. Hah, beak? Oh, tuh. Ih, aju kumaha? Gus, orang lanjutkeun bae heula ka tukang baso, urang ngabaso heula. Jo, motorna didorong meureun. Tenang, kayak ku asubek didorong. Geus tau ulah jadi bek. Si Memet besi marah kebel teuing mah nungguan manana. Si Memet, nan hubunganna jeung si Memet? Ih, si Memet kan dulur mana bek? Oh, jadi Mona dulur si Memet. Heeh. Tadinya kan si Memet nganterkeun Mona balik. Kapanggih Adidin di jalan. Terus Adidin ngajak Mona ngabaso. Ju si Memet nungguan heula di pos. Waduh, terus tadi bisa diajak ku si Tompel kumaha ceritana? Jadi pas Adidin ngajak Mona ngabaso, Adidin ngajak mampir heula ka imahna. Adidin ganti baju, Mona nungguan di luar. Pas Adidin ka jero, aya si Latif mengajakkan Mona ngabaso. Oh, gitu. Ongsi ya, orang ka pos bae kasih Memet. Berabe ya mah, bisa-bisa dijen perkeder ka asubek mun si Memet. Saya kasih Memet ka pos yuk.